Haturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dulur wijeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan Jomantara di galurana 11-16 kilohertz radio siaran pendidikan Barani. Dina acara anu maneh nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng dulur. Kalayan dongeng digarap musim kuring teh nyaeta dina jajarana Sri Panggung Yasana Caraka. Dudu Barani kumaha ramang ye. Mama Andri, Mama Gina, Bunda Ani, Mama Tuti, alah Kang Teddy Iswarudi, teras aya Kang Sancai Damai, alah nuhun sadaya maraco deui geuningan. Wilujeng ngadangukeun nya. Sok kaparayun sadayana derah. Wih heula diajar tembang mangke deui atuh ti peuting. Empatna ge sina tembang di imah urang we atuh. Di dieu mah kalolotor kieu geuning. Geura engke wih teh mawa tuma atuh atawa tumila ka bumi urang teh. Gareuleuh ieu. Geus sina tembang nepikeun ka isuk sugan. Bari sakalian salametan. Kapan Cecep teh? Tereh uih pageto. Cenah dulur ngomong teh beuki leuleuy. Lantaran katenjo Cep Tatang jiga nu amek. Hayu urang uih. Mangga Mami ka ditu. 4 engke peuting di ditu nya nembangna. Cenah dulur. Nyi 4 anu tidak tadi ngadeg-deg teh. Nya ngadeg-deg bae atuh ku bawaning kasieunan. Aya pangajak itu teh ngerasa leler teu lingrang teuing tapi ari ngajawab mah henteu ngan terus tungkul. Cep Tatang dicekel leungeunna dikaleng deudeuh ku indungna. Hayu Cep Cep Tatang laju ngalieu ka Nyi 4 terus bareng jeung mamihna. Dulur Barani sajajalan teu eureun-eureun nyaritakeun kahinaanana mungguh awewe nu sok ngalaeu tetembangan. Petalaku nu sarupa kitu teh teu beda jeung ronggeng atawa doger. Mun awewe anu sok daek ketembang eta teh pidogereun cenah atawa pironggengeun. Mangkaning pagawean ngaronggeng atawa ngadoger teh hiji kalakuan anu panghina-hinana. Kitu diantarana mamihna teh ngomongan ka Cep Tatang. Ieu Cecep tos terang doger. Cenah pokna deui ceuk mamihna. Eta geuning basa malam bayaran kamari di los pasar aya tatabeuhan cara reo geuningan. Ronggeng nu ditabeuhan ku dog-dog make tarompet. Eta teh doger menikeun ka teu uyahan nigelna teh gutak kita kual geol kitu geuleuh lah. Geura si 4 oge moal lagi jadi doger. Cenah dulur. Cep Tatang manyun teu ngomong sakamek-kamek acan keheul amek teu hayang ngadengekeun carita mamihna. Ieu Cecep mah sakola luhur. Putra papih kakasih juragan Kawasa turunan Menak. Kapan Cecep teh Raden. Nah teu lingsem make ngawauhan si 4 bujang petik jadi doger. Tatang ngalieu ka mamihna semu nyentak lu. Tos mama atos tong sasahuran bae ganeng.
cenah bari ngalesotkeun leungeun nu cekel ku mamihna sarta terus leumpang gancang ninggalkeun indungna. Kitu ari budak mah nu patangku kolot teh nya. Gelandang kolotna nya mamihna. Bari ngadedod leumpang nuturkeun anakna. Sapanjang leumpang teh mamihna kagamareun dina sawanganana tadi basane nyo Nyi Empat keur ngalahun sirah tatang anakna. Bari tembang kukupu tilu kulawu teh ya. Sakaretan oge kacipta nya Empat teh geulis. Pantes kitu teh mah wajar lamun tatang bogoheun oge. Ngan hanjakal atuh buat anak bujang kontrak tukang metik deui. Pirongengeun hina apan. Paur sieun tatang katutulian kapincut ku Empat. Budak keur meujeuna mangkat beger mangih awewe anu panuju kagendam ku sora ditambah ku rupana. Kumaha cenah atuhnya lamun cet tatang teh terus kapelet. Cek gerentes hatena lamun anana kakara nepi ka pelebah dinya. Kamburu manten nepi ka imah. Sadatangna ka imah kasampak tatang geunang kuban jero enggon di kamarna. Waktu dahar atuh pukul 1 tatang diajak dahar ku mamihna bareng jeung papihna. Kedaekeun teu ngajawab-jawab acan. Kunaon tatang ngiraikeun dahar jeung urang gering cek papihna. Puguh ge pap tadi teh kapanggih keur gegehlean bari dina lahunan si Empat. Si Empat saha? Si Empat budakna anak si Kasim. Si Kasim saha cenah? Si Kasim eta anu sapopoe digawekeun di urang. Nah si Kasim teh boga anak awewe gitu. Puguh ge ari budakna mah geulis. Katurug-turug sorana hade bisa tembang. Geus kitu kumami dicarekan meureunnya. Digalendeng we atuh da ngerakeun make bogoh ka kuli kontrak. Ari urang lain kuli kontrak gitu. Har urang mah panjuragan nya juraganana. Eta budakna teh geulis pangna tatang bogoheun oge atuh. Atuhkeun bae ari budakna geulis mah jeung jamakna ari boga budak lalaki keur mangkat beger mah keun bae antep make dihulag sakarupa eta teh. Sieun kami mah sieun katutuluyan. Kumaha mun engke menta dikawin piraku pamajikan tatang tukang metik enteh cenah. Hari jadi pamajikan mantong atuh. Kumaha mun reuneuh? Bae reuneuh mah. Teu aneh di kontrak mah aya parawan reuneuh atawa boga anak teh. Tuh. Si Saimah geuning sok ka dieu ngangais budak. Jika si Nyopan eta budakna teh anak juragan Anom Brorer. Tuh si Kasih. Nu anyar ngajurupan anu ngareuneuhanana teh Anom Hendrik. Saha teh budakna teh? Nya budak Kasim teh si Empat tah. Si Empat oge geura ari geulis kitu mah cadu teuing anakna si Kasim. Keun bae lah tong digara geureuh da lalaki. Bisi ngaganggu kana pangajaranna sakola. Nur barani mamihna bengong olohok mencerong ka si papihna. Ras eling kana dirina sorangan. Ret deui nenyok ka papi. Ingat deui ka cep tatang rupana dadegna pangadegna cep tatang teh betiga juragan kawasa. Dina hatena mah dulur galecok mamihna teh. Ciga aya anu dirusiahkeun.
Papi Pageto cecep teh mulangna ka Bandung. Kumaha mun engke peuting si empat teh urang tanggap we cenah ngacapi sareng nembang. Tah kitu mah bener. Cingan atuh si Kasimna sauran cenah ka dieu. Dulur Barani aju Kang Kasim teh di Geroan nyampeurkeun harita teh geek diuk dina ubin sila semuruwas nya semuruwas di sauran ku juragan pamaget teh. Ye Kasim, engke sore anak maneh aya sa ngaranna teh geuningan. Pun 4. Cina ka dieu nya sakalian jeung nu nyulingna sakupitna wae urang tanggap di dieu. Pan Cecep rek wih ka Bandung. Si Jago Kabiri tewak bencit. Tambah kumbe tuh nu jalu teh urang salamatan. Kondangan kabeh manor-manor ka dieu gitu. Cek dewek kaharti kahartos. Pek pigawe naon heula? Nah mencit embe heula atawa kumaha? Sapi waranganna bae atuh. Atuh tak kumpulkeun suluh heula tah kumpulkeun suluhna. Deketkeun ke dapur. Lain gitu, Mami. Nya eta heula eta suluh heula kumpulkeun atuh. Dulur Barani Kasim Init mereskeun suluh dibawa ka pawon. Dulur Barani Cep Tatang Anu ngadempes di engon ngadenge wangkongan bapak jeung indungna nyerengeh bae seri sorangan atau asa dipangmenangkeun jeung dipupujuhkeun ku bapana. Komo eta mah barang ngadenge engke peuting nyi empat rek sina tembang di imahna. Beut asa ngarareunah pisan kana hatena dulur. Brai cang pipikiranana teh. Manehna hudang nyampeurkeun ka bapana anu harita masih keneh diuk nyang hareupan meja makan. Tah geuning Cecep geura dahar ka dinya. Nya Cep. Engke bantuan si Kasimnya mencit embe. Engke peuting urang salametan. Cecep wih ka dayeuh teh. Bari urang nanggap temang anakna si Kasim. Bejana cenah ngeunah sorana nya. Juragan kawasa anom-anom oge cenah bade diondang sanes. Sekalian we. Juragan kawasa oge anom-anom urang ondang. Cina taruang sate ditambul jeung bir cenah. Atuh sakalian we sareng nyaina. Ceuk mamina nyapek atuh. Mbena oge kudu tambah deui atuh. Itu bae domba adu nu gede pencit. Ondangan ku Mami ku telepon bae nya. Naon deui nya rawuhna? Tong naon-naon deui ieu mah nyate we engke dina telepon teh bejakeun urang nyate bari nyalametkeun Cecep gitu. Keur juragan-juragan kawasa anom-anom oge sami? Nya gitu. Malah rasepun atuh kana nyate mah geuning bareto oge meuleum sate didadak samarana teh sate sing loba kecap jeung acar bawang bonteng. Tapi tuangan dina kursi. His ento ngampar we algetip. Cina dariuk ngariung bala kecerakan. Geura ngaranaheun pisan cenah. Eta pituang heula atawa ngadangukeun tembang heula? Atawa tuang bari ngadangukeun tembang? Nya tuang bari ngadangukeun tembang atuh. Betah raos ngadahar sate atuh ceuli sukema ngadengekeun tembang. Urang kitu sote boa juragan-juragan mah tersepeun kana tembang. Nya keun bae tersepeun oge da urang mah resep. Ayo ka ditu Mi, geura ka dapur. Tuh si Karsi mendingan. Dulur Barani Cep Tatang bari dahar teh
nyerengeh bae ngerasa sugema asa dipupuyuhkeun ku bapana. Dulur barani gedong hup manor teh kacida gedena. Tepas jeung tengah imah geus dikeput ku ala ketip jeung sama. Pukul 7:30 peuting geus ngumpul ngariung ngajajar juragan-juragan kawasa anom employe anom book holder obsender eta mah ngawungkul misah gunukanana ngariung jeung para nyai-nyai. Atuh para manor-manor juru tulis sagumpluk ngajajar di tepas. Di tengah imah nya sisi bilik, didinya mah ngariung Nyi Empat, tukang kacapi jeung nu nyuling. Percis waktu pukul 8, kacapi ditabeuh lagu papalayon dulur. Dibarengan kumabek kena ambe belum sate. Kanginekeun ti dapur sarta barang ningkat kana waktuna dahar. Nyi Empat mimiti tembang atuh. Anahyang teh Nyi Empat tembang lagu dangdang gula bayubun. Jelema-jelema nu rek ngahuapkeun sate teh atuh ngadak-ngadak eureun dulur. Panggang sate dicarekelan bengong ku sora Nyi Empat. Be, paingan atuh si Cecep kabungbulengan. Mami, cek juragan hup manor bapana. Nya cek kami oge kitu nyeta. Temal mami dulur. Wah, jeung ngukut-ngukut manuk titiran kitu-kitu wae mah euy. Mending oge ngukut Nyi Empat. Ceuk sora saurang anu diuk di juru. Harita pada menta lagu jeung pada marere duit atuh. Nyai juragan Hendrik mah nepikeun kamerena oge saperak. Juragan anom-anom ngaharewos ka manor nanyakeun nah Nyi Empat teu boga salaki atawa henteuna. Atuh di bejaan masih parawan cenah. Mani geus kutap ketap dulur majah teh rek dijieun nyai ku juragan. Dulur barani orokaya cep tatang barang nenyo jelema-jelema rindatna pada barogoheun. Komo nenyo juragan-juragan pada ting harewos mah pohara ngarasa kaduhungna atuh. Nyi Empat bet dikaharepkeun. Nya papangna dikaharepkeun teh mangkaning pageto rek ditinggalkeun. Dina beresna riungan nyatana pukul 12. Balikna Nyi Empat nepikeun ka dianterkeunana ku cep tatang dulur. Atuh isukna cep tatang geus ngahekok deui bari aya di imah Nyi Empat. Kasim bapana Nyi Empat geus init ka pagaweanana. Nya di manor besar bapana cep tatang. Atuh indungna geus init ka pabrik. Jadi kuli milih enteh. Tatanggana imah kenca jeung katuhunana ge atuh kosong. Taya budak acan. Estuning harita mah asaku bebas kacida manehna paduduhan. Yeh, alim teuing kedaka Kristen kitu. Oh, nah naon ari Kristen gitu? Uhun, da urang Walanda mah atuh Kristen hunggulin. Oh, ari kakang tatangku mah. Dulur barani Nyi Empat ngajawabna ngan ukur ku dilak.
parejeng maledogeun imutna. Enggak atuh. Kumaha adik Kakang Tatang? Ah, Kang mah Cenah dulur bari nyiwit. Atuh Cecep teh bani kana ka dulur ngarenjag. Kang Cecep teh bade enjing uih ka dayeuh. Atuh panginten moal emut ka abdinya. Datos aya di dayeuh mah bakal hilap. Tatang mah moal ka dayeuh deui rek di dieu we sareng Nyi Empat. Bohong. Ih, Tatang mah pan keur sakola sataun deui ge kirang. Wayahna Empat rek ditinggalkeun. Ari sabulan sakali mah atuh tangtuna oge dilongokan ka dieu ku Kang. Atuh abdi ngiring bae sareng Kang Cecep di dayeuh. Tukang-tukangnya seuhan naon atuh. Oh, pan keur sakola atuh. Sabarnya. Wayahna sataun dieu mah da moal lila atuh. Kaluar ti sakola tangtu Kang Tatang jeneng. Cenah mah rek dijadikeun employe. Cara anom Anton, cara anom Leon gitu tah. Dina waktu eta mah moal saha deui anu ngurus rumah tangga teh kajaba ti ka Empat. Atuh mami sareng papi Kang Cecep mah atuh moal ngawidian. Nya Kang Cecep kagungan ka geureuh ka abdi mah kuli metik anak bujang kontrak. Oh, milih pi pamajikeun mah lain urusan kolot atuh Empat. Ulah salempang Pat. Ayeuna Empat anu Kang Tatang bogoh ka Empat lain ukur saulineun. Cenah dulur barani. Dikitukeun teh Nyi Empat ngomong deui kalaka rembes ku Cipanon. Ngahlas ras kana dirina dibandingkeun jeung kayaan Cecep Tatang mah estu lain tampaka guruna, lain pantesna Empat kudu jadi geureuha anom Tatang. Lamun engke teh mah geus diangkat employe di salah sahiji kontrakan. Kang Cecep asa tebih tanah ka langit. Cek Empat deui. Oh, atuh pugu bae tanah mah jauh ka langit. Tapi kan Kang Tatang jeung Empat mah pan sakieu dekeutna. Ih, ieu mah Jep jempe eta aya deui sora anu kadenge kaluar bilik. Ngan cak-cak we. Nu cicing dina palang dada. Nyerengeh cak-cak teh nenjo nu peta lakuna Cep Tatang jeung Nyi Empat. Cak-cak disada. Cak cenah kitu dulur. Tatu Tatang jeung Empat teh bareng ngareret ka cak-cak. teu uyahan cacak ya Kang. Nya, cak-cak teh. Tatang oge bari melong lelebeu ka Empat. Anu dipelong nyuuh kana pangkuan Tatang. Sesegruk tungtung nama dulu ceri kawas tu ngarasa kaduh. Tatang harita ngelus-ngelus sirahna bari diomongan. Ulah salempang cenah. Sih ulah jamuga mun nepi ka jalire tina janji incah tina subaya. Cing percanten Empat ka Kang Tatang. Kang Tatang estuning bade satia satu kana tali janji. Kitu cenah dulur. Atong di pabrik ngaheong.
tanda jam 12 atuh para pagawe teh bubar reureuh sakedeung. Tah mak dongkap. Dulur Barani tatang diceklan ramo leungeunna ku empat. Gening aya Cecep. Cek kemana empat? Sumuhun mak. Tos lami. Tatang tengah jawab bingung. Sanes bade enjing wi kadayeuh teh. Sumuhun. Gerak wi atuh. Gerak ke ibu sumping ka dieu deui gerak kehek nyeuselan. Muhun. Tatang dulur Barani ngareret ka empat nu masih keneh nyekel ramona. Mak, abdi teh masih betah mak saresna mah. Betah keneh. Nanging betah keneh oge kumaha atuh da sakola 7 sasi deui. Abdi mah wiat we ieu bae empatnya mak. Wiat kumaha ari encep ih. Muhun, upami abdi tos kaluar ti sakola empat bade dijantenkeun bojo abdi. Muhun atuh Cecep. Sanaos rada pamohalan oge da pugu itu saha ieu saha. Gitu nawe keun ku mah diestokeun atuh ulah salempang empat mah. Nuhun mak, atuh abdi permios. Mugi ka bapa supados dihaturkeun deui. Pat, tatang mare wihnya. Empat laun ungeuk dulur bari kitu nate ngaresotkeun ramona. Tatang nyampeurkeun ka mana empat bari munjungan pamit. Ninggalan bungkusan amplop. Atuh sanggeus tatang mangkat amplopna dibuka. Uang kertas salamar 25 rupiah dulu. Minangka nama meureun eta teh Panyangcang. Panyangcang meureun empat ieu teh. Cek indungna. Waktu bapana datang, ku indungna dicaritakeun yen cep tatang masihan duit. Sarta make aya basa mi HP 4 sagala rupa cenah. Atuh waktu ngadenge beja kitu tiba majikanana teh Mang Kasim rada seuri koneng dulur. Anggapanana asa pamohalan teuing cenah. Bener ya teh ibuna nitip-nitipkeun kitu. Nyata kitu bapana. Kumaha atunya? Teu kumaha. Eta sugan ketang kumaha ceuk bapana. Nyari ceuk pangrasa masa anu nyaho atuh mungguh jodoh. Taya halangan anak menak menangkeun anak eta oge. Tah lebah jodoh mah kapan eta mah Gusti Allah anu uninga. Jodoh pati bagja cirakalin. Kitu diantarana obrolan indung bapana empat. Atuh nyi empat ngadenge ucapan bapana bieu teh. Hate anu masih keneh panas, jantung naratug. Waktu ngadenge omongan bapana kitu mah cep nyecep cara anu hanaang dibere cai es. Panona katembong cenghar. Tapi masih keneh lungse. Masih keneh lesu, leuleus asa dipupul bayu. Yoge kami teh digawe teh nyeun tingkem. Kerecanakeun Cecep cenah isukan kadayeuh. Angkatna teh bareng jeung mobil gorobag anu mawa peti-peti enteh. Anu pangisukna sigana mah bisa jadi subuh-subuh di Tentengra. Cenah pokna bapana jeung indungna anu ngobrol teh dulur. Nyi empat ngarenghap.
manehna hudang terus kacai terus kangona deui angena seueul lalaneng ditumbu ku panas tiris dug ngedeng deui. Dulur Barani Sore eta mah Nyi Empat teh teu daek dahar-dahar acan da sarebel cenah. Sarta beutingna awakna hareeng jeung teu daek sare. Duru subuh kadenge bedug di masjid sarta teu kungsila oge manehna ngadenge sora mobil ngagerung rek mangkat. Kang Cecep ulah jari janjinya. Pamijari janji teh mah bisa kumahaeun teuing cenah gerenengna dulu. Dulur Barani kira-kira wanci Isa harita Mang Kasim keur sila tutuk dina samak di tengah imah hadapeun lampu listrik. Cang ngebrak lampu 25 watt melenyun udud rokok bodas cap bolong persenan atawa pamere ti Cecep Tatang waktu harita rek mangkat. Pamajikanana harita teh keur mencetan sira Nyi Empat bari nyeupah cenah kituna teh rarieut majarkeun teh. Masih kene rieut Empat teh. Mana? nya sigah nama Lain geus dibere bayar tadi teh. Mang Kasim nanya. puguh wae jeung geus rerep ongko panasna oge. Ieu mah karirietna hungkul meureun. Jawab majikanana kadenge di luar dulur aya anu pupuntenan harita teh. Prai dibuka. Preh teh harita teh manor. Eleuh geuning Manor. Itu samak amparegeun. Mana? Mangga calik. Ceuk Kang Kasim. Ceuk Mang Kasim bari pokna deui. Nah heureut cai ka ditu manehna. Cenah nitah pamajikanana. Da cai enteh mah aya haneut keneh. Nyeduh kopi atuh. Bari ngagoreng ranginang keur lalauna mah atuh. Lain aya keneh. Buru atuh tos sok hararese geuwat. Pan kaajangan nunungan teh tara sabulan sakali yeuh. Pokna deui dulur. Lain yeuh kuring ka dieu teh lain kunanaon aya perlu pisan utusan. Ceuk Manor. Piwarangan saha kitu? Eta Nom Anton. Miwarang Nyi Empat cenah ayeuna kudu ka ditu sina tembang meureun. Dauningaeun basa di juragan hup teh tah ieu duitna salawe. Geuning make gede kitunya. Atuh da Nom Anton teh manehna mah royal. Alah, kumaha nya? Hanjakal geura tuh. Puguh tinggal mari eta budak teh ngajongkeng bae. Gering panas iris. Tawasna mah kateuhak teuing basa nembang di juragan hup teh Cenah tembal Mang Kasim. Dulur Barani atuh Manor teh cengkat ngarongkong ngadeuketan ka Nyi Empat. Tarangna dicabak bari pok nanya.
Kunaon Nyai teh? Udur Mang Mandor. Jawab 4 lalaunan. Uluh hanya kalatunya mangkaning ieu aya rezeki gede Nyai. Aduh, hayo Nyai mah bet gering. Duka atuh. Kumaha atuh nya? Unjukan wae atuh ka Anom. Cek Mang Kasim. Sanes saja bahula kumaha atuh panku manor oge katinggal ieu budak lagi keur uyur. Pokna deui leuh kuring masok sieun bedu wae we yeuh Anom teh yeuh. Mangkaning Kasim ge nyaho sorangan kapan. Anom Anton mah rada gede amek. Duh, sumuhun kitu teh mah tapi da kumaha atuh. Tapi pira aku sugan da geuning kieu buktosna. Nya. Tapi mudah-mudahan atuh sukan mah cing cager nya. Syukur ge cager atuh. Mudah-mudahan we atuh. Tambah Mang Kasim. Nya atuh kitu wae isukan mah ulah nempikeun ka teu kabawa. Aya bagja teu daulat ieu mah. Rezeki geus tina leungeun nyantong beuh jadi lapur atuh. Ayeuna mah rek dibejakeun kitu teh we nya nyempat gading tadi teh ya. Nya kitulah. Canak dewe eta artos mah. Ke meriksakeun Anom. Dulu barani kituna teh manor bari nyokot deui duit terus init. Atuh saenggeus manor init. Kasim ngahuleng. Nah cenah ngondang rek sina tembang mani mere duit sakitu gedena. Da biasana oge paling royangan saringit jeung anehna teh jadi pikiran Kasim. Lamun ngondang tembang mah tangtu ngondang jeung tukang kacapi jeung tukang sulingna. Tapi ieu mah ngan menta 4 wungkul. Aduh, boa-boa aya naon ye? Aya naonnya aya rahasia ieu mah cigana di tukangan tembang teh. Kerentes hatena. Pamajikanna nyampeurkeun. Nah aya rezeki ditampik ieu. Salawe perak lain duit saeutik eta teh. Urang bisa ngagade sawah di lembur. Nya di lembur manehna bapana. Ari maneh beut hari peuting ku teuteurieun atuh. Puguh ngahuleng teh keur mikiran eta. Geura wae pikir ku maneh. Moal nya mun ngondang tembang mah make mere duit sakitu gedena. Jeung na deui. Nah hari tukang kacapi jeung suling teu dionang. Dewek mah saboga pikiran goreng boa-boa tuh. Nya. Duh, boa-boa eta mah lain rek tembang. Bisi ieu mah. Bisi kumaha onam. Heg teh si Nyai datang ka ditu. Aduh. Nya. Kumaha atuh? Dulur barani. Dua nana jempe bapolong-polong. Taya piomongeun. Tapi dina pikiran nama dua nana oge. Nyereweco dulur. Dulur barani. Sagala ucapan inung bapana jeung omongan manor Kunyi 4 kadengeun kabeh. Sanajan manehna geus ngarasa rada sehat. Tapi ku ngadenge maksud Anom Anton gitu mah. Manehna terus ngehep-hep di enggon. Malah beki di karibun sangkan disangka masih gering kene. Allah dulu barani kabujeng aya badu bangplak. Caga tuh carios dongeng Sri Pangu biasana caraka anu digara buka geus urang tekapeun di unur kantun dulur insyaallah menawi ka payudang teraskeun deui
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramios.